Sugri para wargi Kiwari Mang Dedi baris maluruh bagian ka-30 dina lajenganana carita hayang beunghar karangan Kiliksa. Sakumaha nu kantos di Bandungan dina bagian anu ke-28 hanca poe kamari. Pedaran Mang Dedi kebegatuanci dina mangsa medarkeun kaayaan alam ti peuting di lembur galumpit. Khususna di imbahna Jang Saria nu harita kadatangan ku siluman monyet. Kumaha atuh para pamirsa lajenganana ieu carita nya langkung paosna hamanga urang sami-sami Bandungan ku sadayana kaayaan alam ti peuting dina unggelning ieu carita. Channel Berkah Segara, channel asli dongeng Mang Dedi. Kaayaan alam harita estuning pikasieun. Malah karasa usak kabeh kadang warga masyarakat galumpit dina umumna. Komo khususna kaayaan di imahna Jang Salia anu kadatangan ku eta siluman monyet. Jigana bae eta siluman monyet teh jengkeleun. Terus we ngaranggahkeun dua lenggena anu ranggoas. Panon puncelik jeung sebubeureum. Cilung eta monyet luncat deuk ngarontok ka Salia. Kalayang juralit. Gebut eta monyet kana ubin jerit aya anu ngocak estuning mata kuatir. Teu beda kawas jelema anu dibabuk huluna. Eta monyet ngomong ampun-ampunan jeung nyebut panas. Terus eta si monyet adu glajer berjeng gegerungan. Tadi waktu ngarontok ka Salia ti kungsi tepi kalakah ngajuralit manten ngagebut ragrak. Lantaran asa aya nu ngahalangan ku pager ipis anu perbawana panas ting hareab kitu nu karasana ku sakadang monyet. Atuh puguh kaayaan teh kelah beuki geuman. Kang Dudu jeung Salia katut nyimarti colohok dengarcieun. Sedengkeun Jang Ali Rohman terus harita teh maca ayat-ayat suci Al-Qur'an anu mapih pikeun nalayanan siluman selemin. Kunaon konyol teh nya? Nah jujuralitan kitu ceuk Kang Dudu ngerasa penasaran po kitu teh. Da teu ngarti kana sabab musababna. Teuing atuh. Da teh nyaho kuring atuh? Jawab Salia berjeng lapar. Panon mureleng ka sakadang monyet siluman anu keur adu glajer berjeng gegerungan. Kadengena mata kukurayeun. Sesegor ongkoh berjeng jujuralitan. Dilakulila julung luncat kada sisiku. Kalacat ka para. Burak-burik buru borobot sadaya usuk anu koto. Berkah Segara, Sorok channel asli dongeng Mang Dedi. Kadenge sada kenteng anu nyorok terus ragrag kana tanu. Kadengena teh pupus dina panyaweran meunikeun ka prupre. Oh, kabur jigana kunyuk teh nya. Kumaha yeuh Jang Ali? Udag atawa ulah yeuh? Ceuk Kang Dudu penasaran bari jeung culang cileung. Manehna mah teu waleh kaget nenjok kajadian kitu teh. Beda deui jeung Nyi Marti anu ngahuleng kawas Kasim teu bisa ngomong kalah coloho. Salia! Rasakeun wawalas ti aing sia. Sabab sia geus kumaha ningahinya kalaya. Jeung kumaha dijalir jang di udara tina subaya wah aing moal cicingeun sia Salia.
sabab aing nyeri hati. Rasakeun wawalasna ti aing sia Salia. Di luar aya anu susumbar. Yakin keheuleun ka Salia alias pribumi nu boga eta imah. Atuh teu ngabagiakeun kana datang manehna beureunan. Malahan makhluk kader disampakeun matak balai. Sabab di dinya aya Jang Ali anu terus-terusan ngagunakeun pakarang matihna keur ngusir siluman. Kadenge sora angin ngaguruh beukila beuki tari. Sorana munggah ngaguruhan daruan dibarung ku sora anjing wabaung hapat-lapat. Ting cungungung mata kelawang, nambahan keung jeung geueuman. Lila-kulila eta angin teh ngaleutikan. Tungtungna jep, jempe, simpe. Kaayaan alam balik deui jiga tadi. Nu kadenge eueuh deui iwati sora jangkrik jeung gaang. Alhamdulillahirabbil alamin. Panaja urang diijabah ku Allah. Raja siluman anu datang ka dieu teu bisa nanaon. Manehna ngarasa taak jeung kawalahan sarta teu bisa nyokot Kang Salia. Muga-muga we teu datang deui. Ceuk Jang Ali berjeng terus nutupkeun buku Yasin. Sup kana saku bajuna. Teh heula. Tapi Yang manehna teh ngancam ka akang majarkeun teh rasakeun wawalasna ti aing cenah kitu. Dabongan akang geus ingkar janji. Tah, kumaha ngalayanana lamun sakitu teh Yang? Duh, akang mah keung ieu teh bisi manehna ngabinasa ka akang. Ceuk Salia bari jeung neuteub beungeut pias. Manehna ge ngarasa bingung ku ancaman siluman tadi. Malah Jang Ali oge ngadengeun kanu ngomong kitu teh. Parandene kitu Jang Ali tetep tenang jeung percaya kanu Maha Kawasa. Kang Salia, Ulah anu Jang? ulah salempang ulah hariwanggang. Sabab sing yakin kana kakawasaan Allah. Manusia teh Kang leuwih mulia batan siluman selemin setan jeung sajabana. Asa manusana nyaho kana diri jeung nyaho kana kawajibanana. Takwa ka Gusti Allah dibarengan ku ngagunakeun pikiran jeung akal nu sehat. Keun bae ngancam-ngancam bae makang. Sabab lamun nya oge manehna ngancam tadi, lain bet ngancam ti anggangna atuh. Akang masing kuat keyakinan we, yen manusia martabatna aya di saluhureun setan jeung siluman selemin. Ngan urangna kudu taat kana parentah Allah Kang. Tah sakitu Kang, teu kudu hariwang. Ceuk Jang Ali Rohman tegas. Teu oleh-oleh mere harapan ka Salia. Sangkan ulah sieun teuing ku siluman. Ngadenge kekecapan kitu ti Jang Ali, Jang Salia ngahulang. Manehna mikiran omongan Ali Rohman anu memang mata kaharti. Siluman teh lamun heueuh mah wani moal ngancam kitu meureun. Nya ayeuna we mun deuk niat kitu teh mah. Dipikir-pikir kapikir ku akang ge Jang. Nah akang teh make kudu sieun. Sabab geus yakin siluman teh teu leuwih gagah ti manungsa. Buktina kumaca Yasin oge geningan manehna teh jejeritan terus kabur. Channel Berkah Segara. Jadi ayeuna mah leuwih yakin Channel asli dongeng yen Mandiri. siluman teh teu perlu dipikasieun jeung teu pantes dipupusti. Nuhun Jang. Nuhun Jang Ali Rohman kaharti ku akang teh ayeuna mah mangga sejak tumut kana naon rupa amal ti Jang Ali. Ceuk Jang Salia ngebrehkeun eueuning hate. Manehna ayeuna mah beuki kuat jeung yakin pisan kana keyakinan dirina. Nuhun atuh Kang Salia. Tah memang kadah kitu. Prak ayeuna mah gerah ngamitian ibadah ka Allah. Perkara ilmu mah Kang beunang ditungtut. Anu penting mah sadar jeung daekna heula. Cenah eta perkara salat najan kakara bisa bismillah hungkul oge geus jadi Kang.
asal niat urang bener-bener saja ibadah nyembahna ka Allah. Tapi sajeroneung kitu teh Kang Salia, urang kudu ngeureuyeuh diajar pikeun nambahan elmu jeung pangaweruh. Sangkan naon, sangkan ibadah luwih teteg jeung yakin Kang. Tah kitu Kang Salia anu kudu dijalankeun ku akang teh. Insyaallah Kang. Naon rupa siluman selemin gayung jeung sagarupa sieun ari urangna geus leket kana ibadah mah. Kitu ceuk Jang Ali. Nambahan keterangan-keterangan pikeun Jang Salia. Ngarah bener-bener ngarasa yakin ulah cangcaya kana ayana Allah anu wajib disembah jeung dipigusti. Salia narima kana pepeling Jang Ali. Dibarengan ku hate nu sadar jeung yakin sabab ku kajadian bieu ge geus cukup pikeun nancebkeun kayakinan dina hatena Jang Salia. Yen pikeun jelema ahli ibadah nu deukeut ka Allah, salilana moal boga rasa sieun ku sasamaraning makhluk ari sabab anu dipikasieun mah iwati Allah sahiji. Nya sanggeus sareubeuk ngobrol nyawalakeun perkara siluman selemin. Nu akhirnya Jang Ali Rohman jeung Kang Dudu dipernahkeun sare di kamar tamu. Dihormat sakumaha mistina, geus dianggap baraya landas weh ku Salia teh. Salia jeung pamajikanana ngarasa sugema ari sabab hate jeung pikiranana jadi tentrem. Taya kasieun jeung kahariwang, teu sieun ditagih ku siluman monyet di ongkoh. Kasubri para wargi, cag urang tunda heula kaayaan lembur galumpit dina umumna. Khususna atuh Jang Ali Rohman jeung Kang Dudu anu keur ngenong atawa sare di imahna Kang Salia. Teundeun heula eta ayeuna urang malikan di katukang kaayaan lembur Cikarang dina mangsa alam pasosore harita teh. Kasugri para wargi, kiwari urang puseurkeun perhatian urang ka lembur Cikarang, khususna ka Bah Haji Burhan kali Ibu Haji atawa indung bapana Jang Ali Rohman. Mangsa alam harita teh mangsa asar kacida pisan bengrasna. Langit bersih menikeun kalenglang tai aling-aling. Mata poe moncorong ti belah kulon nyorot menikeun ka ngembur nyaangan buana panca tengah. Dipapaesan ku surat tonggeret anu reang di sarada geus puguheun ari manuk mah. Dina kaayaan alam kitu teh di lembur Cikarang mah karasa tiisna. Naon sababna tiis lantaran di sisi pagunungan anu teu waleh dihihidan ku angin leutik nu ngahiliwir jeung dipepende di ku sorak-sorak manuk nu recet di sarada. Geus puguheun tonggeretna di sisi lembur. Sedangkan para barudak leutik geus matuh sok arwena teh di buruan, aya nu lumpatan, aya nu silih udag jeung pada baturna.
Meureun ucing-ucingan jiga galumira pisan. Harita kresana Bapak Haji Burhan kalih bojona nuju caralik ditepas. Jika nu tenang nakaranan. Pak Haji Burhan ngelepus udud panon malong kaburuan nitenan barudak anu keur aranteng arulin. Ari Bu Haji jiga malaweung anjeunna mah teu nyarios sakacap-kacap acan kawas aya nu dipikiran. Malah nusanya namah najan Pak Haji Burhan oge sarua kitu. Lantaran keur mikiran nu jadi anak nyatana Ali Rohman anu geus indit ti kamari keneh kalembur galumpit tapi ka ayeuna can aya beja-bejana acan. Namun ngamplang ting budak temo. Nah jauh aja lembur kalumpit Dahya nama teu kudu ngenong teu kudu muting di ditu. Cek Pak Haji Burhan mimiti nyarios. Lantaran kaayaan anakna geus teu kapikir. Nya puguh oge kan ide. Mama itu ngahulang ti tadi teh. Ngaji mikiran jadi anak. Cekeng teh nah bet ngamplang poho kabalik budak teh. Nanaonan kalau sos kalembur batur. Ari pika melangeun kolotna. Leuweung basa lamun salamat ama aya nu ngabelaan. Kumaha lamun seug cilaka? barada itu. Nya, kitu teh mah makanya maksudna teh deuk ngajorag kanu muja munjung kitu cenah. Cek Bu Haji dih beri norostos nyariosna teh. Bakatku melang kanu jadi anak. Satengah kanahan nganahan kacarogena nyata ke Pak Haji Burhan. Anu ngijinan kajang Ali bikin ini ka imah jang Saria. Si ambu udah sok mikiran gitu atuh Bu. Sabab ama mah ngidinan teh pedah paniatanana hade lain deuk ngayakeun ributan ka ditu teh. Tapi deuk nulungan hiji jalma nu kasasar lampah jeung pikir bener munjung muja kasiluman apa anu kitu teh tulunganeun urang anu nyaho lain antepeun meureun. Nya amanah buktina mah geuningan matak melang ka urang. Leuweung basa lamun jalma anu datanganana sadar. Kumaha lamun malik teu suka kan beureuna matak pasea teteh. Sok emutan ku amanah. Arek kumaha mun seuk kajadian kitu teteh we. Urang teh kudu pipilueun mah kudu teteh. Sabab misah nyawa misah raga cenah meureunna teu hir teu walahir. Lain dulur lain baraya. Nah mah kudu disusul-susul. Jaba jauh deui. Kudu kitu kudu kieu oge kajeun teh teuing ngadeungeun balongkotan. Bu. Kunaon eta ngomong teh menang kitu bet kawas pejuai lampahan teh ae. Nah teu inget kana ajaran anu geus tarima ku ibuna. Sing inget yo. Urang teh pan geus nyaho kana rupa-rupa hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jeung dalil-dalil tina ayat suci Al-Qur'an. Geurah ieu sok urang cokot salah sahiji hadis Nabi anu unina kieu netelakeun kieu ye dengekeun. Bu, hei tong malaweung. Nya sok. Ye, yen urang teh kudu telik kana kaayaan hirup kumbuh babaturan anu sasama umat Islam. Contohna kieu. Sing saha-saha jalma anu nempo kamurkaan atawa kajahatan. Tuh, urang teh kudu bisa nyegah kana eta kajahatan ku leungeun. Gitu. Lamun teu kawasa ngagunakeun leungeun robah ku lisan atawa ku omongan atawa ku nasehat. Lamun teu kawasa ku omongan atawa nasehat robah ku hate. Apan kitu? Tah, ngan lamun ku hate mah cing-cirining lemah iman. Jadi lamun seug nilik kana eusina eta hadis urang teh meureun boga kawajiban pikeun nitenan hirup pumbuhna sasamaning umat. Ulah mikiran awak sorangan wae atuh. Najan dulur-dulur urang oge kudu dipikiran jeung ditalingakeun. Mun aya babaturan sasama Islam yeun kajahatan atawa kasalahan atawa kamungkaran, kurang teh ieu kudu dicegah. Sangkan manehna salamet. Teu tigebrus kana jurang kahinaan teu lamoko teuing ku dosa jeung kasalahan.
Alhasil orang teu kudu silih elingan, silih wasiatan kana jalan bener, sing raksa tina dosa, luyu pisan jeung papatah kolot-kolot urang baheula kudu silih asah, silih asih, silih asuh. Tah, dina ajaran Islam ge kitu, Bu. Mun urang nempo dulur heug nincak salah jalan salah, ulah diantep. Tapi kudu buru-buru dielingan, dibejaan, dituduhkeun kana jalan anu lempeng tur yakin dina benerna. Tah, anu dijalankeun ku anak urang ge kitu. Si Ali teh, Bu, nempo sasamana, nempo dulurna nu nincak jalan salah katempo kalawan yakin geus nyembah sujud ka hiji makhluk salian ti Allah. Tuh, atawa ceuk kasarna muhit munjung muja kasiluman. Tah, eta pagawean teh kacida gorengna. Manehna nyaho kanu ngaran salia jang salia teh geus nincak jalan anu salah. Ayeuna manehna boga karep hayang nyegah jang salia sangkan teu aya dina jalan salah. Tuh, hartina mah rek ngageuing, rek mepelingan, rek ngabejaan, kitu sangkan balik deui kana jalan anu bener. Anak urang teh heueuh si Ali sanggupeun nyegah kajahatan atawa kamusyrikan kulisan. Da manehna mah geus boga bekel mangrupa ilmu keagamaan hasil masantren di kota. Tuh, tah ayeuna ku manehna teh deuk diamalkeun. Kalayan niatna hade jeung luyu pisan jeung ajaran agama. Natang to we, ku amat teh meureun diidinan. Malahan ma amat teh reueus heueuh boga anak jiga si Ali. Tah kitu Bu kade. Ulah kamana bae ngomong teh, sabab omongan anu teu dipikir heula teh bisa-bisa ngaruksak kana iman. Jeung bisa ngaruksak kana amal-amalan urang anu hade nu matak kudu apik jeung taliti jeung ngomong teh. Ulah leuwir pikir hawara biwir, bisi malindes kana diri pribadi. Teu luyu jeung papagon agama eta. Saur Pak Haji Burhan ngomongna nepikeun kana rostos di barung jeung pepeta lantaran ngerasa melang bisi bojona kamalinaan boga pikiran anu teu luyu jeung ajaran anu dianutna. Dipikir-pikir mah memang bener pisan amanah kaharti ayeuna mah. Tuh geuni, heueuh. Nya teu nanaon atuh. Ambu geus satuju pisan lamun si Ali aya karepna kitu. Sabab hitung-hitung latihan dina ngamalkeun elmuna. Heeh. Sabab ilmu anu teu diamalkeun teh sarua we jeung tangkal anu teu aya buahan. Tuh geuni, heueuh kitu. Maka petik hasilna meureun nya amat. Tuh geuni, heuh kitu mo. Moal kaala buahna tapi kumaha saterusna amanah ieu teh? Apan ayeuna teh teu aya wae mulang geuning budak teh sok sieun kumaha onam we jadi tukeun bae Bu. Keun bae kumaha ieu teh? Ih, sing sabar langan si sabar. Sabab da kakarasa peuting. Tiap kene harapan pikeun datang poe ieu. Sugan jeung sugan ke pas sore datangna. Eta ge sabarna mah sabar tapi nyeta tulah ieu hate keukeuh wae melang ka anak. Ih, nasarua wae atuh. Ama ge melang ka anak mas Anu teu melang ka anak. Sagoreng-goreng nage atuh. Jelema tong harganing sifat jelema. Anak maung oge ai ka anakna mah geuningan nyaah. Nganaon teh?
Barang kergunem catur gitu anak kurunyung aya nu datang. Horeng Jang Ali Rohman jeung Kang Dudu anu geus tarpi deui ka lemburna. Sabada ngalalakon di lembur galumpit nyadarkeun Jang Salia nu kasasar lampah jeung pikir. Tukeunian datang si Ujang teh amanah. Mending ngemplong hati teh ya Allah Gusti Agung. Geus bogo salamet mah ya Allah. Tuh nya. Cek ama ge naon Teu burung datang budak teh anu. Dah. Nu matak sing sabar jeung tawakal cek ama ge. Ai. Da mana naon budak mah. Pak Haji Burhan harita gumujeng bangun sugema pisan. Ari nu duaan tarpi ka hareupeun imah. Sabada na uluk salam Jang Ali Rohman jeung Kang Dudu Arungga cungcong munjungan ka Pak Haji Burhan jeung ka Ibu Haji. Geus kitu maguk dek dariuk kalawan tenang. Nah, euy. Kamalinaan teuing nyanyabaan teh Jang buah-buah papangihan ilaing. Cik. Kumaha hasilna li? Nah kapangih atawa henteu nu ngaran Salia teh? Cuk Pak Haji Burhan tumanya berjenggah heureyan putrana. Meuni geus teu sabar dah hayang buru-buru nyaho kana hasilna. Sadengkeun Ibu Haji mah gura-giru nyadiakeun cai teh jeung caneutna. Nyadiakeun nu kakara daratan. Sanggeus kitu gek deui calik kalawan tenang. Nya ari ieu teh ieu. Ambu teu melang we bisa aya naon cekeng teh kumaha cenah hasilna. Kan tenan Bu. Kan teu naon. Kantena naon ieu teh? Aya nanaon di teh Bu oge ama nanging da teu mata kreuwas mergi maksad abdi hasil kalayan lancar. Alhamdulillah ama oge ambu teu aya halangan nanaon. Cek Jang Ali estuni mata kregreg kana hate kolot. Matak bungah jeung gede hate keur kolotna. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallah ya Allah. Nuhun Gusti. Ari menang kehasilan kitu mah cicik dongengkeun kumaha jeung deui kumaha hasilna ayeuna teh. Cisok gara dongengkeun ka mak lieu. Sabab hayang nyaho kana dongengna euy. Cek Pak Haji Burhan nanya deui. Atuh teu malirek kana kacape barabat Jang Ali Rohman ngadongengkeun nalampahan hirupna salila nampungan Salia di lembur galumpit. Kabeh didongengkeun kalawan jelas. Teu aya pisan nu kaliwat. Ngadangu kitu mah puguh we Pak Haji Burhan kalih garwana meuli bungaheun pisan. Sabab anakna geus nyumponan pangharpan jadi kolot, bisa ngajalankeun maksud kalayan hade. Tak kitu dongeng teh mah oge Abu. Nuhun anaking. Syukur atuh li. Ama jeung si ibu panujuk pisan ari kitu mah. Channel Berkah Segara. Sabab ngageuykeun asli jelema dongeng sasar Kang lampah teh hiji kawajiban urang salaku umat Islam anu ngarti kana maksud jeung tujuanana anu nyaho kana papagon agama. Atuh saja bade kitu da urang teh beureun. Nyaho kalawan yakin. Yen eta jalma teh yakin nincak jalan anu salah ama panuju Jeung bunga pisan. mun hidup geus hasil nungtu nuyun ka Jang saha Salia ama Jang Salia kana jalan anu lempeng tur bener jeung yakin. Tapi kudu ditalingakeun mah ditalingakeun anaking saterusna. Ulah diantep sakarepna bisi dina hiji mangsa keuna ku hama. Hatena dar kagoda deui kudu teu paruguh jadi kahayang ama Mah anu ngaran Salia teh kudu minang dianyangan ku hidup ngarah kanyahoan kamajuanana. Bener pisan anaking kudu kitu nya mah. kan tenan pisan ama oge ambu. Da anjeunna oge nyaurkeun yen palai sering cenah. Palai minang dianjangan ku abdi. Supados tiasa tataros cenah bag-bagan agama. Atuh sajabina ti kitu beri jeung ngarakeun tali mimitran nambihan baraya. Malihan mah Kang Salia teh tos janji ka abdi. tah janji naon? Janji naon? Yen anjeunna teh bade ngadeheus ka amah kalih ambu jadi. Aduh, alhamdulillah teuing. Benar kudu kitu syukur.
syukur ari hidang makeun ku ama rek dibantuan pikeun ngabing-bing jang saliha kana jalan anu dipikarido ku Allah. Muga-muga taufik sareng hidayah dilimpahkeun ku Allah ka manehna. Amin ama. Sing dipaparinan eling batina dibere terbuka pikiranana. Sing babari narima penerangan agama nu yakin dina benerna nya mah. Daku ama ge daguan pisan kada tanganana. Hayang wawuh maksud teh. Nya Ujang, ambu ge penasaran hayang nyaho kana rupana di ongko. Yang saha teh? Salia ambu. Nya yang salia teh. Nah kumaha tah budak teh nya jeung deui penasaran. Hayang nyaho kana lakona salila munjung ka monyet. Nah kumaha cenah teh asa kabina-bina teuing atuh. Saya ambu. Engke bayu pamikan salia ka dieu. Tanggap baya lakona ku ambu kali ku ama da moal burung kersaeuna gua riwayatna. Margi ka abdi oge terus terang teu aya anu sumput salindungkeun. Cek Jang Ali Rohman bangun reus. Sabagus bisa ngabdikeun dirina pikeun kapentingan balarea. Bisa metakeun ilmu panemu jampe pamake kana jalan hade. Bari jeung neangan pangalaman keur bekal jaga lamun geus kolot. Bener pisan gitu tah. Keun urang dagoan datang na kadinya euy. Beka tu kadinya. Geura barang daang heula ayeuna mah bisi kaburu magrib euy. Ada tuh. Si Ambu nyadiakeun keur hidep jeung ilaing du. Bek kadinya nyaneut. Cek Pak Haji Burhan bari ngareret ka Kang Dudu. Kituna teh bari jeung ngaragaman kana gelas. Nyontohan babakuna mah kanuduaan. Nya anu saterusna mah anu ngobrol teh diselangku barang dahar jiga nu nikmat pisan. Kawan tu das lumampah anu sakitu jauh jeung anggangna. Channel Berkah Segara, channel asli dongeng Kasubri Mang Dedi. para wargi cag urang tunda heula atuh kaayaan kulawarga Pak Haji Burhan. Nya kitu deui Kang Dudu. Teundeun sakedeung tunda sakedap ayeuna urang kocapkeun deui ka kulawargana Mang Kamin katut biiting teh. Kasubri para wargi kiwari urang pusirkeun perhatian urang nyatana ka Biiting jeung Mang Kamin. Biiting jeung Mang Kamin nu jadi salakina heuleut saminggu disaprak aya kajadian di imah Kang Dudu. Mang Kamin jeung pamajikanana dariuk di tengah imah. Harita teh kaparengan pasosore wanci sareupna. Barudak-barudak mah geus ngampih aya nu sare, aya anu dadapangan dina kursi. Aya oge ngobaheuhay di tepas berjemukaan buku. Sedengkeun ari Mang Kamin melenyung udud bangun nikmat pisan. Teu mikirkeun nanaon jigana teh. Biiting harita teh keur nitenan buku catatan hutang-hutang batur anu sok ngarajuk ka manehna. Terus di jumlah jamleh rada bisa ayeuna mah. Kawan tu dibing-bing ku salakina. Sarta ditaliti deui
anu geus mayar jeung anu acan mayar. Sang geus rengse seleuneu nyampurkeun ka salakina pok harita. Kang Amin, hai. Kang Amin. Kumaha usaha teh nya geuningan lo bawa nu nganyu ka urang mah. Malahan mah aya nu badag pisan hutangna teh. Da minang teu nyokotanana ari mayar langka. Kudu kumaha tanagihna dari hantem-hantepan dianyukeun atuh bisi ngarorod kana modal maneh Kang Amin kenyai. Kenaon-naon atuh teh kenaya teh kenaya kumaha? Sok teu pogo. Ih, kan main nu nganyuk nga keur ngeyub-ngeyub. Sabab Sabab moal bisa dihalangan. Mun urang teu lebar hate, hese payu dagang teh. Sok pikiran. Komo urang aya ka di pakampungan kieu kan mae. Nu nganyuk-nganyuk asa asing bener catatannya. Lamun teu mayar mah jabal imahnya atawa barang-barang sejen. Hese teuing kitu eta oge. Kang Amin dah teu gampang ngajabal barang teh atuh. Kumaha lamun teu mikeun. Sok ngeunah ka batur teh. Tang teu urang-urang kene nu rugina. Dagangan bakal orot. Ari mah nya sia teh. Aduh, kicing. Akang nu bari ngajabalna oge. Kumaha engka mah pokona mah lah. Sabab akang ge da moal cicingeun atuh. Sok na teh beresan tah catatan teh ulah balatak kitu. Eta oge ari catatan mah tara leungit. Yang sok diakur-akurkeun kanu boga hutangna ngarah akur jeung pangakuan manehna. Alah, Barang keur ngobrol kitu, gebrug atuh di toko teh sadaya barang anu ragrag kana ubin. Sorana tarik mata kriwas nepikeun ka ngarenyag Mang Kaming biting ge. Lantaran tara-tara ti sasari bet aya anu kitu. Ngan harita teh malam Jumaah. Geus ngabaku, toko teh nutupna jam 5 sore. Tara buka nepi ka peuting, da maleman sejen mah. Toko teh jam 8 peuting tutupna. Kang Amin, anu gebrug dari toko. Palang siang aya badog tah. Kawas nu maling duit jang dudu. Jung, jeung ngelak itu Kang. Bisa aya bangsat. Akang kada jaman yang teh tu jagoan jadi yo. Akang rek nempuh heula ka toko. Nyaho-nyaho atuh nya ngagubdag teh yuh. Tara-tara ti sasari bet aya nu kitu pantut. Cek Mang Kamin berijeng terus cengkat. Bray atuh mokakeun panto hareup. Terus muruk ka toko nu pantona misah. Ari wanci nyapih mangsa nyakapan. Cag para pamirsa, ieu carita urang tunda heula. Kumaha atuh lajengna? Naon anu bakal kajadian insyaallah dinten enjing dina mangsa tur acara nu sarua mangde di baris nyungsi bagian anu ka-30 hiji. Hatur nuhun kumarupi perhatosan jeung kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.